kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang, mualaf keturunan Korea sugih sangga sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di penta mimiti 100 juta kemudian 500 lantaran boga pabrik sugih dibere kabelah dieuna ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetap dipenta jenuh ayalah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini aja nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek pakai katanya apa itu ngerecek kulagi karunya eta kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik preman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman horeng Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP nasu embung jenuh atuh terus-terusan mah asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara teh terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku jangan urusan maksudnya anda jadi tahaju bae terjemahkeun ku sia ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula gitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dia tiis jana dipenta henteu meren teu atuh geus masalah ya nang sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Bismillahirrahmanirrahim wal janin yahudi wal nasrani lalu dari janin kang bangsa Yahudi wa nasrani ulang awin nasrani wadawa janin kang bangsa Nasrani gila dan ucapakan nopalapat kaum muslimin yaiku kaya janin kang muslim wagilalan dan ucapakan opalapat hararun yaiku kasia-sia walau sahulan adawi kala sagurratuni kugurah abid sawiji guradun iku gurah kasulusi gurati muslimin kaya sepertelune abid kang muslim waragi kulan utawi kaula usukimati umihi ku seperpuluh rega mbok kaya roki kiaumal jinayah ting dalam dina jinayah wakilalan dan ucapakeun al ijhadi li sayyidiha
sayyidi ya wa in kanat mabdu'atan maka lamun ana ya ummi mimma qatu'atan iku kang den tugal wal janinu salimun lan utawi widungan ana iku kang salamet kuimat maka den rega ya salimatan ingkang salamet bilasoing dalam munggu kaulas wa tamilu lakilatu bilazari lananggu musuki mati umi alakilatu sobo asobahe ilazhari ing dalam mungguh kaul azhar ing dalam mungguh kaul azhar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah urang dina poe minggu ieu memasuki hari ke-9 Muharram nu disebut Yaum Tasu'a. Kulantaran minggu kamari geus dibejaan atuh alhamdulillah tukang wuduk beak kabeh nandakeun bahwa jamaah parwasa. Nu jelas nu geus karolot mah beureunan alhamdulillah boga rarasaan beureunyana bakal moal kapanggih deui jeung Muharram tahun hari. Siap-siap nyana geus neuleuan tempat berbaring untuk selama-lamana. Terus memboga pikiran kos kitu mah nu ngomong kitu haju terus bae nonton TV eta gedebul ngaranna bohong. Belum anu mempersiapkan diri yang ke akhirat mah rek nonton TV, moal rek ngeredit, moal rek maksiat, sebab nyana inget bakal tereh jasa. Urang maguari teh nu mentak daek maksiat asa kebal keneh di dunia. Tenang-tenang we padahal kuari loba jasa nu maot ngadadak. Nu maot ngadadak kamari dicelongo keur diuk we kebal diuk. Ditoel jak kebal teuing diukna horeng maot. Mun dihitungan geus loba jasa jamaah urang di dieu aktif minggu dalam rangka kunjungan tugas ka Jambi. Di Jambi maot Pak Haji Sudiro. Urang bacakeun Fatihah keur anjeunna mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditempatkeun dina rahmat Allah, caangkeun dilegakeun kuburanana bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ngalanjutkeun materi pengajian orang tentang mal jidayat patali jeung janin. Janin eta orok nu aya di jero beuteung
ngaranna janit. Ieu lamun dirusak dibunuh, cara ngabunuhna dengan obat misalnya atau indungna disin-sinan datang ka nyana stres keluarlah orokna atau ditenggelan indungna otomatis berontak anakna keluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama. Di dunia persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam henteu aya hiji undang-undang mengarah karena persangsian janin tersebut, maka can selesai berarti di dunia ke diselesaikan di akhirat. Seluruh perkara-perkara anu can selesai di dunia ke di akhirat diselesaikan nana di Rabbul Jalil. Masya Allah, taksin hararade hutang piutang can selesai ke di akhirat diselesaikan nana. Nyabok ninju ngarengkas baheula keur ngora can anggeus datang ka kuar di akhirat ke diselesaikan. Urang kungsi nampiling jelema ieu asa gagah asa menang ke di akhirat anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujur. Masya Allah, urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran. Kurang-kurang 2-3-4 malah salat teh minta baik ka Allah Gusti, ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh. Kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi, abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7 aju kurang abdi ku Gusti teu diampura atuh Gusti pelit berarti embungeun Allah disebut pelit, malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah tuh babari jeung Allah mah babari geus kasorga-sorgakeun mah habaq. Cek malaikat teh paneza Allah tuh jamal sempit ya surga aing melga. Ui mantep kan ngeunaheun da jeung Allah. Tapi urusan jeung manusia mah teu bisa gitu. Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka zakat ki Zaid atuh aing mah ngampura Zaidna tuh coba ngampura tan teu. Panggil Zaid ampura bae hampura. Gua aing jadi teangan keur di dunia. Saya kepanggih na jasa telepon melbok melulu malah lakona aing nek datang ke paeh aing bayar aduh pan gua aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh ulah kitu bae aing mah geus kitu bae pokona masyaallah atawa amal bagus nanti kecopot paneta urang aduh rugi jasa rugi nuantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus di dunia nu salat narajin puasa narajin maca Quran narajin dihijikeun jadi amal soleh horeng boga kazaliman jeung batur jeung kizae di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus bahkan gorengna ditumbeuhkeun ka nyana. Dekuah deui ya neraka tah ieu mentak sigadeun mentak urang ngaji ge abeh urang nyaho mantak adu teu ngaji embung nyaho unan emang lah geus nyaho mah kabet cek geuna segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh jelema. Ipadlah syariat orang supaya nyaho muamalah orang muasyarah orang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah
hablum minan nas. Itu dimaksud supaya di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Patali ujung janin kamari lamun aya jelema nganiaya hiji awewe nu keur hamil, kemudian keluar orokna pae, wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abidun wa amatun mumayyizun salimun min aibi nabiin nusalamatina cacat. Mun aya abid bayar ku abid. Abid na cara di Indonesia bayar ku harga abid. Abidna anu mumayyiz tersalimun salamat min aibin mabin, maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta. Gak dampak gagah naon bae bisa nya nama. Kita nyupir bisa, kita macul bisa, kita ngenekan komo ngenekan mah, bahkan awakna pakai ganjal nya nama siap bae. Hebat tuh Pak Habib. Kita gitu nungguan warung cincin mana pan aja lu mati nungguan warung teu betah urang geuleuh kos kitu teh. Ai cincin nya nama aya nu balanja sibet. Bahasa sibet itu bahasa Korea itu. Sibet nya nama cincin sibet nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah di dahar nya sibet di tengaranan kos gitu. Geus bakal di sisi digigit dibersihan disapuan tangeun jasa neuleuh layan modal kos gitu. Kos tukang bas teh lamun kadeuna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna masyaallah resep. Ieu mah tukang bas kedeung-kedeung ki kotrek ragajina nang melikeun urang dikikir deuk iraha majuna yes. Menang datang ke jam 2 nyin gagang rimbas ya jasa tukang bas masyaallah ngeluk bae. Urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun dikumpulkeun dideleng isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna ku hari datang 9:30 tas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh kira digawe nih si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah. Jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun loksun nu boga iman diteruskeun salah kayak hitung-hitungan anang ke di akhirat tenang bae sih nyana nyoceng waktu nuku urang geus dibayar waktu dasa poe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 aju kujana dipake api lain atung ke gaya hitung-hitungan bawa urang ka sorga ku sebab eta iya tuh bola bingung gak aja nyana hidayat mah ayo bae terus anunya orang kurang peti bagus ibadah orang dah ayat tukang bas padahal gitu cokot ku urang ayo sia kan nah entah aduh tapi loksun mah loksun bae tetep sada jadi cokot ge Masya Allah. Iya jadi akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh eueuh nun teu korupsi bahasa kos kitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas
baheula mah sasapu tak sadeukes eureunnan bae aju dibeleum ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kuliwa ku ayeuna mah pas solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji ragaji aing ka mana ragaji aku sia tuh lain dicokot atuh lain di gitu ampihan teh ta ieu di akhir zaman model kos kaya masyaallah kasih betah aya sibet teuing deui maling tungtung ya Allah ya Rabbi teh ieu kuari dek nyaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalaya janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi masa eutik nempel di Palestina lah letik jeung saeutik baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah di ditu nu lumpat ka Mesir nu lumpat ka gitu naon ngaranna Irak Turki aya nu ka Eropa aya nu ka Amerika Yahudi. Nah didinya nyana nuntut hayang boga negara teu boga negaranya nama wari nuntut hayang boga negara maksa sababaraha kali baheula mah termasuk jajahan Turki teu memberikan untuk dibere sabaraha dolar bae ge real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing didinya akhirnya ngaku datang ke kuari letik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana letik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi. Urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang mere gitu pinjaman horenganan negeri per detik ieu urang muasi keneh terus bae ieu urang Malaysia kabeh ASEAN nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi Kristenisasi terus bae waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli nu susah geus teu mikiran masjid teu anggeus ngabengkeng tanahna dipermasalahkeun nyana mah ngabangunan terus bae bakal parucul terus lain lalagaan bakal ngeplak ka ditu Sumarekon eta teh di jerona bakal pikumahaeun ikeur carita Yahudi Nasrani ambalaya malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deuk kuat namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi Ustadz Jakarta deuk kumaha Ahok CS ya mantap ge Masya Allah orang kamari memperjuangkan teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi Ahok kan wakil nah, memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae
Jokowi jadi gubernur lain gitu pan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000 ya Allah ini bere 100.000 aya nukup tiung dan lain-lain sebagainya ya masalah baik bayangan terjadilah kuari seperti kieu koski kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi tidak menutup kemungkinan ke kadio ke Tangerang Bupatina Yahudi terus ke Serang Rengkas terus dari itu aja keluarga ada karuade mata persiapkan calon-calon nah itu ulah datang ke Yahudi nu naik koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres teu bisa diatur DPR teh degieun DPR tandingan engke mah meureun aya presiden tandingan atuh negara belah dua bae ku sia ieu geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu urang masapira urang rakyat lah neuleukeun nya nadangan kesal doang kesel lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun paud Masyaallah karim urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilekna cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok beuh pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar arah asup ka imah sahabat kayak gede arah asup ka imah kumaha maksud fitnah teh arah asup ka imah ku ari ka hati ku urang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab arasup ka imah urang lamun ningali televisi tisuk data ga isuk deui poho dahar poho ngising-ngising aja bila perlu ngising di hareupeun TV ngising hees di hareupeun TV dahar geus puguh komo kuari internet loba jasa kuari nu ngagu berguru di internet berguru geus puguh politik berguru ekonomi berguru ngaji kuari mah di internet aya nu ngaji istiqomah we di internet masih kedeh di maaf lah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid berguruna di televisi atau di internet kabelah dituna torikoh teh ngaguruna di internet Masya Allah jadinya naboga guru Syekh Google ya Allah ya Rabbi wah di akhir zaman akibat datu teh jauh arah totorekatan Masya Allah ya nu hahakekatan Gusti Allah batak si ade kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai akur bae ja dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupolisian nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun bongan dijual di akhirnya jelema keur naik motornya nanya top motor teh bana suratnya cokot gojara dar sugan teh mah dareng polisi gadungan lain dijele dua pada takos gitunya disalahgunakeun taruhlah geus kiai mah disalahgunakeun eueuh masalah malah nangkepnya malah yang nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya enggak apa-apa dah didengekeun urang babacana badudak badidug aja geus Parenganan, waduh, bandar koprok, Masya Allah, ngaku jadi kiai. Oh, masalah guys, apa? Jarugi dah kan sakit gitu dong, paling berkat doang, mah. Tapi pan lamun geus ngaku polisi, nangkep di jalan, dibawa tepugu kemana na abri dan lain sebagainya. Iya kasus-kasus gitu pan pohara.
salametkan diri orang ngaji nu bagus perbaiki salat kurang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teker kagok teker kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae bete bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah tan mantap puas urang maut geus ngalaksanakeun perintah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus perintah Allah sakitu ketika orang dicabut nyawa teh geus puas atuh bangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun perintah Gusti bae ngan mah nya atuh datang ka duti teu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu jangan ka pangeran ada geus atuh ke situ geus ditarima bel tapi cenah zia teu khusyuk walatu urusan khusyuk ngarana ge hese Gusti tamat nu penting mah tarang harideung teh deuleu tah jahe nya zia ieu sujud teh dibadug-badugeun campur-campur aduh ya Allah ya Karim Jalinal Yahudiyu awin Nasraniyu gilaka muslimin cek segala kos janin muslime dina pada bayar gurroh aya wewe ngarana Agustina waduh Agustina mah frekuensi Agustina horenganan manehna agamana Yahudi atau Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh artina gerakanana mah akur beda seetik kadang-kadang okos nu bersetru dina agama beda kitab Yahudi mah Taurat ya Nasrani mah Injil tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener mun nya ge Yahudi nyekelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya itu kan dina Injil mun nya ge nyekelan Injil nu asli dijelaskan ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif dia loba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam di sisi lain mah di negarana loba nu arasup Islam ieu keanehan teh sok tara rimbul bae Masya Allah Karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam negara teh digempuran di sisi lain di negarana ribuan warasut Islam eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala Masya Allah Karim timiti lebidai dibunuh karena asup Islam kebelah dieuna atuh baheula gitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa bahkan siap dek jadi presiden jahat orang Amerika dipayahan teu ngan kos robot suntik tuh kebelah dieuna terus gitu Michael Jackson tat bunuh kararitu di Amerika jahat asal geus kadeuleu asup Islam jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha
komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae. Masya Allah kan. Kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah. Di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae. Hese urang nyaritakeunana jalan mana na. Boro-boro di negara tetangga. Di Irak mujahidin aya, di Iran mujahidin aya, di Mesir mujahidin aya, Suriah mujahidin aya, Amerika kan intelna luar biasa. Kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak, bahkan dituna Taliban terus-terusan digempuran, muncul deui muncul jeung kuat lain lalagaan. Masya Allah. Afghanistan terus dibekot, muncul terus mujahid. Boro di negara itu poso terjadi, mujahidin aya di poso. Aneh. Datang ke gue ada bingung luar biasa. Jing hese di peranganana hiji berarti kudu di perangan ku umat Islam. Nyeun lah nyana ngadidik ISIS. Aku ISIS mah tuh kuari puluhan mujahid nu hebat teh maot. Kuari geus ngerembet, geus puguh kitu di Irak, geus puguh naik ke Suriah, terus ka Yaman. Kuari ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya. Iyalah tanya keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bagi ISIS teh geus aya. Deko wah coba. Ayo. Maksudnya ISIS nu mana ieu Kiai? ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri. ISIS beneran aya. Tah itu Amerika basal geus jebarkeun bae kos kitu. Eta keur carita urang sangat khawatir, tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah. Ngan tetep ai besi mah asah. Besi kuari nu boga besi asah, nu boga gitu naon ngaranna cimande asah ulah kekerpekan bepuguh. Pake perang coba kuari. Anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe, permainan kalong wewe aya eta. Asa ya cimacan bangsa nu karitas besi ge surutul tapi di Indonesia sih atuh emang geus pohara. Maksudna sanajan bupati lagi geus tenang-tenang bae nya nama. Kumaha tenang nggak? Mun perang tadi, ayo diteruskeun we rakyat kena terus we pararaya Allah susu. Kuloba-lobana di urang. Rumba. Geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang. Beak Cikupa bojong. Beak Blaraja. Jadi Tangerang bae kan di luar negeri bapak nu saeutik jelema. Saeutik di Arab bae urang neuli jelema sakitu-sakitu bae. Di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ai ka Arab teh. Tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa. Waduh. Budak amal litik nyaho tuyul nyaho budak jelema. Ih, loba jasa. Takos gitulah Yahudi. Da ieu keur carita. Wal janinul Yahudi wa ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen. Ta eta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani, efek tidak penganiayaan janin keluar. Hai gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro. Wagila cek sagal mahuwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu. Wala sauguratun nurutkeun cek wala sama guratun kudu bayar gurro. Kasolusi gurrati muslimin seperti lu gurrah jelema muslim baik.
waraqiku usruki matumi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik iya mah 1/10 harga indungna sabaraha ternyata indungna teh harga nate ieu teh kan saukur 10 juta lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna rokik murah wagila cek sagaul mari jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean nibakeun ka sayyidna waktu keur nibakeun ka sayyidna meuli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku sayyidna tetep bisa harga 50 juta kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta nah ieu cek sakaul mah waktu keur dipasrahkeun ka sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta bagi 10 sabaraha 50 juta bagi 10 sabaraha bener tante sih eta saya mah mang bangun tuh barisan ngitung teh mun bisa ngitung ya sarugi sia dagang bangun rugi melulu ge eta teh akibat teu bisa ngitung sabaraha duit ya hargana sabaraha duit ente mah dagang gitu kan oh iya hargana 50.000 nu bener ya tawar-tawar geus jadi 50.000 nah, duitna 100 ribuan dikombalian kunyana 70.000 ayo sia dagang gitu bayar moal kebal dah rarang sadat moal kebal rarang sadat tuh ya seperti harga deh oh ya harga deh 10.000 merenya 50.000 dikombalian 25.000 dikembalian lain 25.000 agak 10.000 jadi berarti 45.000 untung 5.000 nya nah dagang sih kos gitu tetap rugi kayak datang dari ke kiai Waalaikumsalam dagang ambruk jangan kiai atuh mereka lain salah manajemen lain salah kiai atuh salah jana balanja 10.000 duit dah 50.000an dikembalian 45.000 ayo sia mal kebal dah mangga jual 5 ujianana ayo bagus papan lain gitu berarti hargana oh iya harga 50.000 mere duit 100.000 kan dah kembalian 10.000 beres aduh korupsi saetik giliran nu boga pada kembali nasek oh lupa saya tuh emang arah gitu udah doang ya nama mun teu ditegor batu terus bae Masya Allah jadi beda ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu di zakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu di zakatan truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya aing mah ieu resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mamana ge make truk bae jangan ondangan ge make truk aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman moal aya tuh jelema make kendaraan truk jadi truk mah jelas jang usaha wajib di zakatan angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mamana ge make 08 bae ka Jakarta ka mamana ge 08 bae manehanana terus resep jadi make angkot resep
mual ayah jelema berpikiran seperti itu mata ancul-anculan gak yang boga kelas iya cenah duh geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga mah emang kurang gitu yang meuli kijang cek cenah teh jadi naik mobil angkot bae ka mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing kakarek boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih bae tiba heula aing naik Maybach naik Lexus beladirna naik kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan aja cet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah anu geus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haji manehanana kesempatan loba ngorak keneh tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig tah mah cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jana teh teh ku sabab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal gua teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ke paeh ke kadeuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibaca nama kitab salapi awas sia ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacat-nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salafi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasudan teu kudu sorangan ge okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah-bidah marhaba cek ulama salah tah Muhammadiyah antepkeun ulah dibidah-bidah pareum sorangan pareum atuh ku anu karolot geus parahe nu ngorakan teu rek marhaba atuh otomatis pareum bejakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu mantap kula mah aya nu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli ulah dilayanan menang sia Muhammadiyah menang kajian ku kumaha ge kege pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus kege pareum di lembur aya nu geus teu marhaba geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam tah malah wujud kal Adam diputat mah anggap eueuh tah diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabar itu nasetik naon teh belah ditu Tegal Kunir teh tah naon ka ditu mah sekolahan teh tah eta dinya bejakeun itu menang gitu sia menang geus ulah dua hese-hese ieu pasantren salap Waalaikumsalam di mana ya abdi teh anu anak naon tek masantrenkeun anak deudeureuss ya alhamdulillah anak boga sabaraha 3 kiai hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana nu hiji di alhamdulillah beasiswa deh ieu nu hiji mah belah jasa ieu lah sekolah mondok bae lah hayo sia geus nu belet ka dia-diekeun ka bae geus normal tapi di hasudan mah heran pasantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan mah emang pasantren salabat tiba heula sebab nyekelanana nyekelan keaslian nya nama pan isuk-isuk cau sore-sore aung
pugu pasantren salaf ge asal geus kena Golkar bae atuh geussan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal ka kiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam deuleu kumaha sia ge aing mah lain lalagaan ieu lain lalagaan deuleu di kaler di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis geussan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal selama-lamanya. Oh budak kos gak kepaeh bae tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi rek tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah kiai goblok tolol oplok bebeja teh tobat bae ya ulah aju asup-asupna Masya Allah terus ya digadil bisa sih ya eta deres tak kiai anu hanya sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tek ceuli kiai Golkar khusu tek ceuli sa anjing moal ku aing dijamin moal khusu ge ca sombong amat ge aing mah jadi jelema sombong heula ku ari ya dulu khusu mah kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusu teh kadeuleuh ja khusu teh zahir cak nu bisa mah cak urang nu teu bisa khusu teh batin cak nu bisa batu zahir kos kitu mah di kelasnya nama khusu teh zahir mantak tanya rahoan ge mantak Imam Ahmad bunga mamun ka Imam Ghazali teh zahir cak Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mak batur mah makmum tapi adi sorangan teu panggil Ahmad batur ngamakmum ka kakasih Aisyah henteu malah kunaon atuh sia bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh henteu mah hampura bae lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak aya getihan mah aya getihan panggil Ghazali enak di sia lain bunga makmum orang cenah teh sia aya getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura bener adik kula kayak gitu kunaon kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat jadi nyana keur ijtihad masalah haid jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya atuh katara jelema teh katara ieu ku ahlina mah katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan kayawan kan urang atuh kayawan gampang teh kajian ku mah ge sia hareudang ya nyahoan bae nyahoan jadi kadeuleuh ku aing kabelah dia aja lah mengelentuk bahasa saya kerbeuting mantes daun emang mantes daun emang kan nyawan kan saya tunduk kan nyawan lain nyawan itu kadeuleuh sekolah ucing nundutan nyawan kan kurang lamun jelema pungpla pengple rapi rapih lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi berarti balik gitu balik ka kolot nakeun gitu lah tuh kajarahoan tuh kabeh tuh zahir geus karan itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadeuleuh ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajawan di makomna mantap jelema asal ka Golkar unusu lah cenah sombong siapa sok aja gitu bae sih ka aing teh teu percaya teh sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua ka babawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui ge coba mantep kula nanya bae teh si tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban kurang lain pondok teh kos itu mah lain pondok tah mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon singnyaan nganolkeunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti
abdi teh lah kulasaran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae ya PDI itu geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doa geus ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun dek berangkat ke Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji ta jeung kotok ditanya ku embe manuk sia kok kehijian jeung kotok mah kunaon geus teu bisa hiber cekeun teh batur aing oh pantes embe ge kieu kahardi ku aing orang mantek sia babaregan jeung kotok geus teu bisa hiber aing sabatur atuh aing jadi sia lamun bisa hiber bae bisa hiber batu ngapak aing ge aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi ngan deurus kene janan teh jeung gajah diliek sia jeung gajah mah. Nah, eta orang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai kuari di aya dimui teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta masyaallah kiai modern aneh teu daek kahiji jeung kiai salap bebas jeung sasaha bae ge kiai salap boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge ngahiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh sabae bebas-bebasan deh. Sebab naon kiai salap zahirna doang batinna mah ka Allah atuh lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh kiai salap mah batin mah ka Allah zahirna mah jeung manusia kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu rukun salat jerona mah teu hayang ka Allah nya mah mantak lamun diondang ngariung teh embungeun lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh bagus gitu mah sapi itu mah tah urang amati coba ge amati asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap kotok jeung kotok embe jeung embe tah tapi lamun sadar ge sadar lain cakula kula mau nyampikeun Imam Ghazali sadarkan lepaskan gara-gara anu urang aya di mana posisi teh jeung Golkar lepas jeung PDI lepas jeung PKB lepas kabeh jeung organisasi lepas jeung kamodernan lepas urang hiji teh butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti kaki salap jelema lamun deuk ibadah ka kieu salap moal aya nu nanya ka kieu modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salap kitab salapi nu nyekelan kitab salapi nu mana ku ajeun kumaha ge pejabat eureun pejabat aduh hayang belajar ibadah moal nanya ka kieu modern pasti ka kieu salap mantak Gus Dur teu eureun ge ti isu kadoa eta nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun nah pasti sebab kaki modern mah jangan nanya kaki modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik oh begini iya terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya harus disodakoh kan kemana sodakohnya kiai ya kalau bisa bawa ke sini aja nggak usah jauh-jauh lah saya lagi ngebangun tuh udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah baliknya sial tak kiai berarti jurig dunia tuh kiai banyak tuturkeun aing kos kitu aing mah hayang nu tiis ka mana ya itu teh mah kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cang caya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sangga segitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lontoran boga pabrik sugih dibere kabeladiana ganti asup deui ka kiai modern kena tetep
nyana di benan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh. Katilu kaya kapanggih hari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep dipenta jenuh. Ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf. Saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini aja. Nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai. Lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa? Aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya. Apa itu ngerecek? Kulagi karunya eta kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah orang teh reman teh lain di lapangan banteng baik preman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman orang Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP nasu embung jenuh atuh terus-terusan mah asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara teh terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana urusan maksudnya anda jadi tahaju bae terjemahkeun Gusia ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula gitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dia tiis jana dipenta henteu mere henteu atuh geus masalah ya nangis sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam encan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak cenah teh enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak jadi nanti aduh Masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia lah di enggak ke wallahu a'lam bishawab itu urusan Trisno mah tuh hes itu Allahu la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Israil Munkar wa Nakir Rakib Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi
Lut kadalapan Nabi Ismail, 9 Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 22 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 24 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya deui Nabi dugi ka poe, moal aya deui Nabi dugi ka poe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha. Kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, 9 Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Zulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 22 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 24 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu Allahu Allah la ilaha Allahumma ya qadiyal